Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Kumaha anak-anak damang sadayana. Mudah-mudahan anak-anak sadayana sehat. Aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya, anak-anak tetap semangat belajarnya meskipun anak-anak belajar di rumah. Anak, pada hari ini kita akan belajar pengajaran 5, yaitu materi nyatet pokok-pokok di Nasawala, mencatat pokok-pokok dalam diskusi. Nanti yang dicatat hanya bagian penting-pentingnya saja dalam diskusi. 2. Ngagunakan kecapananya. Menggunakan kata tanya. Biasanya menggunakan kata tanya kita akan menanyakan sesuatu hal. Bisa juga digunakan dalam mere tanggapan. Kecapanannya yang akan digunakan yaitu kata tanya saha, siapa, iraha, kapan, di mana. Kemudian yang ketiga, ngabandungan carita, menyimak cerita. Biasanya di dalam cerita ada tokoh atau pelaku. Kemudian selain tokoh ada watak. Watak itu sifat yang dimiliki oleh pelaku. Ada yang sifat wataknya jahat, itu sering disebut dengan peran antagonis. Ada yang sifat wataknya baik, itu disebut dengan peran protagonis. Dan ada kadang yang watak jahat, ada yang watak baik, itu tokohnya tritagonis. Kemudian selain tokoh, selain watak ada latar. Latar itu tempat kejadian dalam cerita. Biasanya ada latar tempat, itu di hutan, di kerajaan, ada latar waktu. Kemudian ada alur jalan cerita. Dan yang keempat, karangan paparan. Anak-anak, dibuka bukunya halaman 102. Kita ke nyatet pokok-pokok dina sawala. Sawala nyaeta kagiatan saling tuker pamadegan, pikeun nimukeun jalan keluar tina hiji masalah. Atau sawala itu kegiatan diskusi bertukar pendapat untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sawala kaasup kabiasaan anu hade sarta gede manfaatna. Diskusi termasuk kebiasaan yang baik serta besar manfaatnya. Baik, pek petakeun contoh sawala di handap ieu sing merenah. Coba peragakan contoh diskusi di bawah ini dengan tepat. Ibu minta 3 anak, silakan maju ke depan. Nanti ada yang jadi Bahri, ada yang jadi Hadi, ada yang jadi Musa. Baik, kalau sudah siap, silakan dimulai. Judulnya Hari Pahlawan. Ingat ente tadi pengajaran sejarah, tadi dijentrekeun ku Pak Guru. Tangtu bae. Tadi Pak Guru ngajentrekeun Hari Pahlawan nu nincak dina bulan Oktober. Naon maksudna Hari Pahlawan teh, Di? Musa, aya wae. Bahri oge meureun bisa ngajelaskeun. Nya eta abdi oge rada kurang jelas. Coba ku Hadi jelaskeun deui. Nya, pek atuh bandungan. Hari Pahlawan teh nyaeta poe anu ditangtukeun pikeun pangeling-ngeling perjuangan para pajuang bangsa urang. Utamana
perjuangan bangsa urang di Surabaya nu diluluguan ku Bung Tomo. Mun kitu mah pohara penting na hari pahlawan teh. Bener pisan. Jadi urang lain ngan ukur cukup upacara baik, tapi kudu bisa ngingetkeun kumaha susahna zaman harita pikeun marjuangkeun bangsa supaya mardeka. Ayeuna urang kudu neruskeun ulah cicingeun. Kudu bajuang terus keur ngeusi kamerdekaan. Baiklah, untuk Bahri yang Hadi dan Musa, terima kasih karena sudah bagus mempraktekkan dalam diskusinya. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak dibuka halaman 104, kita ke pancen nyatet pokok-pokok dina sawala. Nah, pokok-pokok dina sawala hari pahlawan tadi nyaeta silakan anak-anak tulis sama-sama. 1. Hari pahlawan nincak di bulan Oktober. Nomor 2, hari pahlawan teh poe nu ditangtukeun pikeun pangeling-eling perjuangan para pajuang bangsa. Nomor 3, perjuangan bangsa urang di Surabaya diluluguan ku Bung Tomo. Nomor 4, hari pahlawan teh pohara pentingna. Nomor 5, urang kudu berjuang terus keur ngeusi kamerdekaan. Nah, itu adalah pokok-pokok sawalanya. Selanjutnya kita ke ngajukeun pananya berhubungan masih dengan hari pahlawan. Kata tanya yang akan digunakan di situ iraha, di mana, saha. Seperti pada contohnya, anak-anak bisa baca A. Iraha upacara dilaksanakeunana, di mana upacara baris dilaksanakeunana, saha nu jadi pamimpin upacara. Silakan untuk pancen nanti anak-anak buat kalimat pananya tina kagiatan hari pahlawan ngagunakeun kecap pananya iraha, di mana, dan saha. Selanjutnya kita akan mere tanggapan tina pananya. Di situ ada bagian A, bagian B, dan C. Anak-anak bisa dibaca. Tanggapan pananya, iraha upacara hari pahlawan dilaksanakeun. Tanggapan atawa sarana upacara bakal dilaksanakeun dina hari pahlawan nyaeta tanggal 10 November. Upacara kudu tepat waktuna, ulah dipajukeun atawa dipundurkeun sabab ieu paringatan sajarah. Yang bagian B dan C-nya anak-anak silakan dibaca sendiri. Kemudian ke pancennya, di situ ada bagian A, B, dan C. Ke bagian A, pananyanya, saha nu pantes jadi pamimpin upacara? Nah, kita kasih tanggapan atau saran nu pantes jadi pamimpin upacara nyaeta kepala sakola sabab pamimpin pangluhurna. Hari selanjutnya buka halaman 108, kita ke ngabandungan carita. Menyimak cerita. Simak ceritanya baik-baik. Kina. Zaman baheula di tengah leuweung aya hiji imah leutik dicicingan ku budak lalaki ngaranna si Kina. Si Kina budak nunggelis, indung bapana katut dulurna duaan geus maraot katerap kasakit muriang atawa malaria. Harita mah sing saha nu katerap kasakit muriang tara sok bisa menyat deui lantaran tacan aya ubarna nu mati. Sakali mangsa isuk-isuk si Kina ngarasa panas tiris, beuki beurang kasakitna beuki kacida. Tikoro karasa garing awahin ku hayang nginum. Sanggeus nginum 2-3 got kakara ngarasa seger meueusan. Tengah peuting manehna nyaring letana asa geus rapet kana lalangit sungutna. Manehna maksakeun hudang. Tuluy ngorondang ka juru neangan cai, tapi wadah cai teh kosong.
Kasubuhnakeun geus teu katahan ku halabhab, manehna maksakeun kaluar. Kabeneran di luar geus rada caang. Tuluy ngarayap mapai bilik, kina are ka tempat cinyusu tapi teu kadugaeun, sabab jauh teuing. Akhirna kina nganepi kana lombang anu caina kiruh tea. Pek manehna nangku banyu kan cai ku leungeun. Sanggeus sababaraha regot kakara karasaeun yen rasana eta cai teh semu pait. Ari rek hudang teu kadugaeun. Manehna ngagoler bae di sisi lombang sare nepi ka isuk. Isukna sikina nyaring, manehna ngarasa cager, sikina inget yen ti peuting nginum cai tina lombang anu rasana semu pait. Boa-boa eta nu nyagerkeun teh ceuk pikirna. Geus kitu mah manehna nangtung. Tuluy lempangna taya pisan karasa. Kasakitna cager sama sakali. Malah geus hayang barang dahar sagala rupa. Tuluy indit ngala jagong. Pek dibeuleum dina durukan. Kacida pisan ngeunahna. Pasosore manehna nginum deui cai dina lombang. Ayeuna mah paitna karasa pisan. Ti harita teu muriang deui. Hiji poe sikina indit ka pasar rek barang beuli. Di jalan gukgok jeung babaturanana. Lalakon manehna manggihan ubar muriang kabeh dicaritakeun. Ti harita sakur anu muriang mun diinuman tina cai lombang sikina kabeh teu aya nu teu cager. Sing horeng pangna cai dina lombang pait rasana teh lantaran kana eta lombang aya tangkal kai anu runtuh sarta kakeueum. Teu jauh ti eta lombang buh beh tangkal sarupa kitu. Ari pek diaralaan ku anu rek ngarala cai ubar, tetela kai teh rasana pait. Tuluy maranehna ngaralaan papagan dibawa ka imahna. Dipek-pekan sarta dicaian tuluy dipeureut. Cai peuretanana diinumkeun kana anu muriang. Matihna sarua bae jeung cai nu tina lombang. Ti harita eta tangkal kai dingaranan tangkal sikina. Nurutkeun ngaran jelema nu mimiti manggihan nyaeta sikina tea. Setelah anak-anak menyimak cerita tadi, silakan anak-anak dikerjakan pancennya. Di situ ada nomor 1, 2, dan 3. Ya, untuk nomor 1 mudah ya. Pek tulis atau latar tempat kejadian carita di luhur. Nah, di situ latarnya zaman baheula di tengah leuweung aya hiji imah leutik. Silakan untuk nomor 2 dan 3-nya dilanjutkan. Materi selanjutnya adalah nulis kajadian nu kaalaman atawa anu disebut karangan paparan. Karangan paparan nyaeta nulis kajadian anu kaalaman atawa katempo sorangan atau karangan yang ditulis berdasarkan kejadian yang dialami atau terlihat sendiri. Di situ contohnya ada pada halaman 118. Anak-anak bisa membuat karangan sendiri dari kejadian yang pernah dialami. Selanjutnya kita ke halaman 122, ke evaluasi. Silakan anak-anak dikerjakan bersama-sama. Nomor 1, karangan carita jiga sikina cirina aya nu ngalalakon. Jawabannya adalah C. Nomor 2, poe iraha upacara dilaksanakeun nana. Pananya di luhur mangrupa pananya tina iraha menanyakan waktu. Jawabannya adalah C, waktu upacara. Nomor 3,
Hari Pahlawan teh nyaeta poe nu ditangtukeun pikeun pangeling-eling perjuangan para pajuang bangsa urang. Pokok carita di luhur nyaeta D. Hari Pahlawan. Nomor 4. Di kelas hidup rek diayakeun pertandingan main bal. Pananya numerna, jawabannya adalah C. Di mana pertandingan teh dilaksanakeun? Di kelas hidup. Ya. Nomor 5. Upacara nupang hadena di pangkarangan sakola supaya sakabeh murid bisa milu upacara. Kalimat di luhur mangrupa tanggepan tina pananya ngeunaan upacara. Selanjutnya ke bagian B. Untuk nomor 1, zaman baheula di tengah leuweung aya hiji imah leutik dicicingan ku budak ngaranna Sikina. Latarna dina carita ieu nyaeta di leuweung. Nomor 2. Di mana kegiatan baris dilaksanakeun? Kecapananya nyaeta di mana? Karena menanyakan tempat. Nulis kejadian nu kaalaman atawa ka tempat kusorangan disebut karangan paparan. Nomor 4 jawabannya merengaran. Nomor 5 jawabannya pangeling-ngeling. Dan bagian C silakan anak-anak lihat sendiri. Alhamdulillah, materi pengajaran 5 telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti dan memahaminya dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Apabila ada kekurangan di dalam diri Ibu menjelaskan pelajaran, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pancennya halaman 116 nanti dikerjakan. Tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.